Terbalik mana? Terbalik mana? Duh, aing baringung hirup teh. Duit teu boga. Kabogoh teu boga. Ani kieu kehidupan aing aya sedih. Batur masarana hirup teh Gusti. Kabogoh boga. Duit campuh ari aing. Aya apes kieu hirup aing Karares laing deui mah hayang liar kemana ya teh. Geus teu nyararamu ngobrol di imah ge jiga urang nu budeg we meureunna. Mending ge ka sawah ayeuna mah ulin ka saung niis. Mau parang apa mau bedognya bisi menang belut atau menang naon di ditu. Kenelah ulah mau naon geus ulin ngumpul ke sawah. Kunaon itu budak dia kergalau itu sih saya tuh kasih kabayan si Joni cikuang rada samper ke Hareha geningan ayam maneh di dieu teh Dede naon gawe di saung aing dulu kunaon maneh teh da ieu mah sawah-sawah nu urang saungnya sieun urang meunang nyieun urang kan bae atuh lagi ngilu diuk nya bisi rek diuk mah di dia sok teu nanaon da urang moal nyarikan ieu ngan pedah nanya meureunna maneh pedah diuk di dia sok ngageser urang rek milu diuk niis urang ti imah teh aing aduh sorry salahan naon teh ka dieu hese jangkung naekna tah kitu ek diuk aduh iya ke heula ari maneh naon sedih sorangan di saung ka cirina atuh pikiran hirup tong dipikiran da ieu mah nu batur ieu pare teh ieu mah nu batur tah lamun sawah nu belah dieu nu uing kitu keun ulah dicengcerikan da maneh mah meureun teu boga sawahna ge bagi ngeledek ulah narikan betah ini mah jang niis di saung kieu mah lain kalah ceurik bagi liar aing aing ka dieu ngahaja kapan ti imah tadi teh ngobrol jeung inung bapa urang teh ngan teu kadengeun wae ngobrol teh kalah urang nu dicarekan matak ka saung we cing teh kesel gitu ayeuna mah geus ulah ceurik maneh teh wa ngobrol jeung uing di dieu geus ulah waka ceurik deui bongan teh nyamuk daeuh nu hajatan di temur urang mah keun cicing we di dieu da pangajian engke peuting aya mah da beurang ieu keun da ulah sedih geus teu sebagai babaturan urang teh teu betah geuning ningali babaturan teh sedih ningali keayaan pare hararajo kieu mah meureun moal kot sedih malah betah indah geus tiiskeun pikir. Assalamualaikum Pak Kersa. Waalaikumsalam. Aya pian ka dieu ari maneh teh ka dieu teh ujug-ujug ngomong teu pararubuk batur mah datang-datang assalamualaikum Pan tos tadi Jatuh batur mah rek ka mana-mana ge datang anyar mah kudu assalamualaikum bener teu
Atos kapan tadi? Assalamualaikum teh. Itu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay iya kunaon? Bae kunaon maneh? Mikiran hirup aing. Hirup kunaon? Susah hirup aing mah balangsa. Ulah sok kitu da dasar wadah sadayana oge balangsa. Itu kurang ya kene mun kolot pare geus asak. Kene ulah sok dipikiran hirup astagfirullah. Kan Kene da astagfirullah. Kene da batur ge sarua. Segeuna sing loba bersyukur ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. aya maneh mah jadi ngagoak ieu aing mah. Merenan meratapi hirup kunaon maneh teh? Kunaon? Nyeri jadi cek aing. Nyeri. Oh no. Astagfirullah. Ya Allah. Bener atuh. Kita kalah ngagoak. Abi calik wios. Nah, kumaha tuh? Geus anu mah ulah tuh aya balaan geuning datang deui ka dieu era jadi sebeta urang teh deket nu ogo teh gini. Nya ayeuna pan maneh geus dewasa. Sing beunang ku pepatah geus ulah ceurik kan ngobrol we hare-hare tempat sejuk kieu mah. Seuri ayeuna mah. Kumaha eta ternak laut? Kacau we. Kacau kunaon? Bangkrut. Aku ini maneh teh alus lin melesat usaha laukna. Saha nu anakan? Tepe ieu mah. Rep, Rusia mah aing kapancing ya Allah tolong. Lelaki alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Maneh teh boga Mah. Kapancing. eta berat nu kitu mah. Lauk ieu malin anakan lauk. Jon. Alhamdulillah berarti kurang mantuan ngabagikeun ke resek. Iya, lauk, mama. Ieu mah lauk mini si Dede, ternak lauk melesat ieu mah. Kumaha ayeuna? Bangkrut. Ngamuk si Pian ningangkeun eta ka maneh namun teu repewe mah geus. Repeh-repehkeun. Biasa dewe nama. Tapi eta jaralan kabeh. Lauk. Malodar. Kunaon malodar? Kan aing dibere pelet loba teuing yang mikiran di badak teuing nama. Di Paraban nya? Oh loba teuing. Sapoe 5 kali apa ke malodar. Jaheula atuh ulah di Paraban nya teh nya heupa Goblok beloh sia mah. Atuh kapan ban mah liat sia teh di Paraban. Nah, motor si Urbana. Ieu teh lauk, Yon di Paraban kasep. Oh. Da ayeuna teh mah nganang geuning lancip maneh teh si baban masana di bengkel. Berarti we. Tolong. Lieur aing. Mah kapancing. Nya, geus aya wang seri we. Geus ayeuna mah. Ulah loba teuing. Mikiran hirup. Ayeuna mah mikiran. Ayeuna mikiran kunaon. Kumaha nu tadi teh kunaon? Hayam jalu make eueuh leungeunan. Cacat. Salah. Naon Kunaon? tuh? Taluk. Kusabab hayam bikangna eueuh susuan. Sok da dalam susuan bakal leungeunna. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Nuhun leres. Alhamdulillah saya. Mbak, onan? Jagong. Kumaha tuh da jagong mah sep ku bagong? Nya sok we bisi teu percam teh nyarios sareng bagongna. Atuh jangan kai. Nya sok we ngobrol. Halo, ieu sareng Bagong. Naon Bagong? Ah si aneh. Poho teu dipareuman. Cara rangkel kieu euy. Kemana maneh? Cara rangkel. Anya mah banget sia kemana eueuh? Yunus sok diuk. Di mana maneh Yunus? Di imah. Yo. Anjing sia naon di dieu?
Mana ke mana? Anu yang cerikan tadi bawa ada aing teh budak iya. Nah, ini mah babaturan si Dede. Babaturan aing kok cerik tadi di dia aing datang ka dieu geus Lain galili eta di mah. dieu. Lain, Makanya boga masalah keluarga. Kene kuing dicarekan ya budak naon tong sok kitu ya Lain teh ki babaturan aing. iya lah sok salah paham. Lain ceuli. Pokoknya mah maneh kudu mentampur ari mung kurang bertindak lanjut. Iya lain budak teh. Lain Jon, lain ieu. Ieu babaturan. Tolong.